Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi alaihi wa alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Urang lajengkeun masih dina ayat 20 surat Ali Imran. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa taba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wa in wallahu basirum bil ibad. Fa in hajuka jeung lamun tuluy lamun hajuka maranehna ngadebat anjeun saha Muhammad faqul maka caritakeun ku anjeun aslamtu kuring geus sumrah diri masrahkeun wajhiya pamun teu kuring lillahi ka Allah wa manittaba'an sareng jalma-jalma anu nuturkeun wa qul jeung ucapkeun lilladina ka jalma-jalma utul kitaba anu dipaparin kitab wal ummiyina sareng jalma-jalma anu buta huruf jalma bodoh aslamtum naha anjeun geus sumrah diri fa in aslamu maka lamun maranehna geus sumrah diri faqad tadawu
maka saestuna aranjeunna geus meunang pituduh. Wa in tawallau jeung lamun aranjeunna ngabalieur fa innama saestuna alaika kawajiban anjeun al-balagh ngadugikeun. Wallahu yang Allah basirun maha ningali bil ibad ka hamba. Ya, ngeunaan tauhid Rasul diwarang ku Allah sangkan ngawaler teh aslamtu wajhiya lillah. Kuring geus masrahkeun diri kuring ka Allah sapinuhna. Nya jalma-jalma anu nuturkeun kana agama. Tuluy tanyakeun ka jalma-jalma anu dibere kitab jeung jalma-jalma anu barodo nu buta huruf. A aslamtu naha anjeun geus sumrah diri. Naha anjeun geus masrahkeun diri anjeun fa in aslamu faqad ihtadaw. Lamun aranjeunna geus masrahkeun dirina ka Allah faqad ihtadaw. Temen aranjeunna geus meunang pituduh. Tah ieu puncakna teh. Nya berat, hampa, suka, teu suka, wayahna kudu ridho. Nya tiga nu wengi urang maos bab faraid berat eta teh. Tapi naon atuh urang hoyong ridona Gusti. Sok sanajan berat. Tapi naon atuh nu diperdi teh hoyong ridona Gusti. Nu mawi nyuhunkeun ka Gusti lain loba bebeunanganna. Tapi nyuhunkeun ka Gusti teh hoyong ridho kana pamaparing ti Gusti. Sabab lungsurna barokah teh aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Mun disambungkeun sareng nu wengi mah ibu mah kenging satengah wios. Tapi bakal kenging hiji kacinta kadeudeuh tinu janten caroge. Sapinuhna ditamplokeun ceuk paripaosna. Mohon warisan mah meunang satengah. Nu kadua, nu namina anak pangdeukeutna lain jeung bapa. Tapi jeung indung tah bakal meunang tamplokan kanyaha tinu jadi budak. Sok sanajan tina waris mah kenging satengah ceuk paripaos da eleh kudulur lalaki, tapi kadeudeuh budak kanu jadi indungna bakal namplok kana jadi indung. Tah kitu. Nya, nu mawi Allah moal nyalahan. Allah mahestu ning adil. Adil saadil-adilna. Sabab naon? Biqadarin. Allah ngalungsurkeun hukum teh tos saimbang sareng ukuranana. Ukuranana. Kitu. Nya eta we gambaranana. Bojo dipangusahakeun kuno janten carogena. Bojo mah kantun calik ceuk paripaosna. Sok sanajan calik diriweuh. Gitu. Lajeng nu kadua gaduh murang kalih tingali baktina da lain ka bapa heula, tapi sampai cek Nabi ge pan kumaha ummuka mumun dina warisna saketik. Tapi kanyaah tinu janten putra moal ka mana lompatna. Ku Allah ge tos disaimbang. Nya daronelna budak mah lain kanu jadi bapa, tapi kanu jadi induk. Cek paripaos teu kaok bujur ngepot, nu nutur nu jadi induk. Itu tah. Eta teh naon? Langkung. Ku Allah didamelkeun kitu. Nu mawi Allah teh kacida adilna. Tah sahingga cek paripaos hukum katantuan nu disebat faraid, cek ukuran jeung pikir jalma mah asa teu adil.
Tapi justru Allah mah adil ngan urang teu acan tiasa ngahontal kana keadilan Allah. Nah, nu mawi ku ieu ayat tinggal Bapak Ibu. Wa in tawallau fa innama alaikal bala. Bahasa malemes itu. Lamun aranjeuna ngabalieur fa innama saestuna teu aya deui. Alaika kawajiban anjeun al balag nyatana ngaduhikeun. Tapi ku ayat ieu kedah keung Ibu. Kedah keung. Ya. Tadi dina ayat nu ngawitan dina rakaat nu ngawitan yuhasibkum bihillah demotan. Naon nu ngagerentes dina hate eta hate nu noroweco ima bakal ngajauhkeun diri tina ayat-ayat Allah, ngajauhkeun diri tina kataatan atanapi mopohokeun yuhasib. Sabab teu aya ayat anu lungsur lintang ti sadayana ujian jalma bakal diuji kunaon ku parentah jeung panyarentah yuhasib. Ya, yuhasib nu mawi meredih ka Allah Subhanahu wa taala teh naon sangkan dipaparin kakiatan dikeuntan. Sangkan dipaparin taufik, sangkan tiasa taat. Ya, dan diri urang jeung urang teh papisah-pisah. Hate lain, awak lain. Teu ngahiji. Ya, kadang kawis urang sok mikiran teh awak, padahal nu kudu dipikiran teh hate jeung jiwa sabab nu bakal balik mah lain awak. Hate jeung jiwa. Ya. Nuturkeun kana urusan kataatan sok kahalang ku capek, sok kahalang ku wegah. Hayya awak teh teu gerak cicing padahal nu bakal dibalitungkeun teh hate. Nu bakal dibalitungkeun teh jiwa. Nah, maneh beut mu. Pan kete kitu, nah maneh beut teu nurut. Da awak mah digerakkeunana ku hate. Da lain awak nu alim mah, da awak mah estuning robot. Nah nu ngagerakkeunana hate. Da hate rajana. Tu mawi ceuk Nabi mudghah dina diri jalmi teh aya mudghah. Daging sakeut ida solahat jasadul kullu. Lamun hatena cager. Moal kade Pak. Samulihna lamun aya nu nyeri dina awak kade ulah tepikeun ka nyeri dina hati. Tajama teh sok kitu ngabeledagna kana awak nu kasintreukna dohir urusan harta, urusan bisnis, urusan kahirupan. Nah anu geuringna hate. Nah ieu kedah misahkeun teh Pak. Hate maka dia ulah gering, ka Allah mah ulah jauh. Kumaha wae kaayaanana ka Allah mah ulah jauh. Naon wae masalahna, naon wae karudetna, tinggalkeun. Da eta mah urusan dohir, Pak, urusan lahir. Kade batin mah ulah ngilu gering. Urang teh sok tibalik. Rumawi kudu diajar misahkeun mana urusan batin, mana urusan dohir. Urusan harta, urusan naon? Santuhir kade batin mah ulah geuning. Dihina ku batur naon nu dihinana? Dohirna kade batin mah ulah geuning. Kasinggung nu mana nu kasinggung? Dohirna kade batin mah ulah geuning gitu. Ya, urang teh kudu misahkeun ieu. Sahingga jalma lamun tos berhasil awak mah geus, awak mah kasiksa bukan nyeri, tapi hate mah alhamdulillah. Naon sababna? Hate teu milu gering. Nabi Ayub janten contoh. Dicanak hartana, hatena gering teh.
Mana ada eta mah dohir. Nya dicanak murang kalihna. Mana ada eta mah dohir ku Allah teh dicanak sadayana. Tuh tinggal dicanak salirana ku teu damang. Ieu tepikeun karangsak awak ku panyakit teu cager-cager. Eta mah dohir, hatena mah teu rusak. Dicanak bumina patempatanana mangga dicanak eta mah kagungan Allah, jiwana mah teu ngilu geuring anger we. Manungtungan diusir di kampung halaman eta mah dohir, tapi jiwana teu ngilu geuring. Terakhir dikantunkeun ku bojona eta mah dohir, tapi anjeunna teu ngilu geuring. Tak urang teh kedah ngabisa kedah tiasa misakeun. Nya usaha bangkrut teu gaduh padamelan eta mah naon dohir. Pahitna naon diecakeun ti imah cek paripaos diusir pedah jalma teu boga eta mah dohir. Teu bisa mamangkatan diledek ku batur eta mah dohir. Urang teh kedah tiasa misakeun ieu. Sababna nu rek balik ka Allah mah jiwa urang, batinia urang teh ari dohir nu keuna sok tepikeun ka kabungbulengan nya ari batin nu cilaka urang teh anteng kade nya kitu tah nu mawi urang ngaji teh sos rada lami pan sos rada lami nu mawi ti ayeuna mah mun aya nu kudu moal diteang nya geus kolot atuh kudu diteang bae. Hafalin jalan balik keun antep ayeuna mah saha nu butuh nya sabab naon urang kanggo bertahan ge prayogi energi leres teu bae urang hoyong bertahan pan ieu teh ngalawan weunggah ngalawan Korea hayang ka masjid urang ge butuh tenaga leres teu ayeuna kudu ngagugusur leuheung mun digusurna teh daek. Jika ngadodorong mobil, ari mobilna rem tangan bu, sok rek kumaha, rek totojeran, hayo ngadodorong mobil digugusur, ari mobilna ngerem, kacape-cape, harusnya, anu mawi, bu, ieu kudu sieun. Jadi ku ieu kecape wini kanu tadi ku ieu kecape kudu sieun sabab Ibnu Katsir meningakeun in tawallau fa innama alaikal bala mun ceuk basa urang mah geus dan tugas anjeun mah naon ngadugikeun tapi tinggal saur Ibnu Katsir nya wallahu alaihi hisabuhu wa ilaihi marji'uhu wa ma'abuhum Allah alaihi tanggung jawab Allah urusan Allah hiji hisabuhu hisabna eta jalma nurut teu nurut hisabna Allah aduh eta nu berat mah rek nurut teu nurut mangga urusanna jadi kieu mending urusan teh beres papada manusia atanapi mending urusan teh engke sareng Allah beres ayeuna mun urang gaduh masalah ayeuna keur hirup beresan ayeuna keun bae era mah nu penting beres keun bae disebutan mah keun bae diledek mah nu penting beres ayeuna daripada urusan ka bawah. Naon janten sabab wala adzabul akhirati akbar. Panyiksa ti Allah di akhirat langkung ageung. Lamun ninggal ayeuna panyiksa ti Gusti di dunya pang ageungna naon? Tsunami. Bahadag Bu tsunami teh. Gempa ageung gempa teh, longsor ageung longsor teh. Tapi saur Allah wala adzabul akhirati akbar. Panyiksa ti Gusti di akhirat langkung ageung. Tinggal ke dina surat An-Nisa.
ngalelen kulitna jejeritan jalmi diganti deui ku kulit nu engal ngalelen deui kulitna digentos deui ku kulit nu engal tapi kan kajejeritan teu eureun-eureun dugikeun ka iraha khalidina fiha abada nauzubillah moal kiat mending beres ayeuna keun bae ku batur disebut teu gaul ge keun bae disebut dijauhan ku batur gitu dipikara sabab naon urang mah yakin bakal balik deui ka akhirat lamun salah di dunia pinasti bakal panggih jeung panyiksa ti Gusti moal aya nu sangeumeun ya nu mawi nyuhunkeun ka Allah teh ya Allah kiatkeun abdi ka taat ridhokeun abdi kana papasten ti Gusti ridhokeun abdi kana papasten ti Anjeun ridhokeun mana abdi kana bagean ti Anjeun ridhokeun hate abdi kana hukum jeung kakantosan Anjeun nyuhunkeun ka Gusti teh eta nu dipereudih teh sehingga nalika urang iya kana budua iya kana sain nun Gusti wungkul ka Gusti abdi sadayana ibadah sareng wungkul ka Gusti abdi sadayana nyuhunkeun tulung sangkan biasa ibadah tuntun abdi ihdinas siratal mustaqim tuntun abdi sabab lamun teu dituntun urang teh sadar Pak hese ngarobah kebiasaan lamun teu dituntun ku hidayah Allah cilaka tuh keung bu ku ieu ayat teh isabuhum wa ilaihi marji'uhum daek teu daek suka teu suka rek nurun rek teu sing inget wa ilaihi marji'uhum bakal dibalikeun deui ka Allah kabayang jalmi lamun diajak hayu da memang hatena tos hoyong diajak teh sabari tapi lamun jalma hatena wangkelan diajak teh alim iraha atuh tah keur maot jalma lamun ti mimitina insyaallah ridho lamun dipiwarang balik ku Gusti nuturkeun maot teh bu gampil lir ibarat rambut dicabut tina tipu ngabolonyo tapi jalmi anu embung kulantaran naon wa asarul hayatad dunya mentingkeun urusan dunya milari pangabetah di dunya hese dicanak teh merod dugikeun ka kumaha atuh sok nabi datang malaikat nyanak gegedir dikebug eta jalma dohirna mah teu katingali ngan dikebug eta jalma tepikeun ka ukhruj anta kaluar sia maneh tina awak ieu dipaksa itu Allahu Akbar amun urang teu nurut ya amun urang teu nurut sehingga aya kalimat wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta meulit lir ibarat meulit teh naon rambut lir ibarat meulit teh benang sutra anu ipis kana cucuk hese dilaanna hese nyawa dicabut tina hiji jalma cabut teh naon sababna da teh mah hayang ka dunya sementawis ieu dibedol ka akhirat daek teu daek suka teu suka ridho teu ridho waktuna kudu balik Anjeun bakal balik baik lamun tos didugikeun nya sana mangga urusan Allah sana urusan Allah nu mawi merdi ka nu maha kawasa teh hoyong ditumpulkeun iman hoyong dileuleuskeun iman hoyong dimampukeun pikeun taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala wa ilaihi marji'uhum wa ma'abuhum oge tempat pambalikan ya sehingga saur Allah dalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab anjeun rek sangeung cicing di dunya milari pangabetah di dunya mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab sareng Allah di Allah pambalikan anu pangharena
Ya, nu mawi tong ngaberu urang mah sing ikhlas diajar ikhlas mangga cek paripaos nu wengi teh babuaris pan berat eta teh. Berat kan tenan kanggo ibu mah ujian. Tapi sing emot dibalik ujian eta aya kadeudeuh Allah nu kacidaakeunna kade ulah mang ikhlas we. Naon sababna? Nah harta nu loba berbanding sareng kabagjaan nu bakal loba. Cantang. Tiasa janten harta nu loba teh jadi bibis buik dipanyakikeun dina kulawarga. Naon sababna? Emot bahasa ti payun harta teh jiga hitut. Lamun teu hitut mulek dina naon? Dina beuteung. Tah jama lamun boga harta teu dikaluarkeun teu diikhlaskeun mulek teh ibu. Kana naon? Kana pikiran, kana hate, kana rasa teh. Nu mawi tingali lamun jama boga harta jarang sodaqoh tinggal we nu tilu nu gampilna. Hiji lalaki teu daek cicing, nu kadua pagaweanna teh balanya pamajikanana, nu katilu budakna ludet sok ketinggal. Naon sababna? Tak aya angin nu teu kaluar angin. Naon? Aya harta nu kabekem. Tinggal ku ibu sok tingalikeun jami. Lamun boga harta terus rada pedit tingalikeun. Mulekna teh di dinya. Biasana mah lalaki teu daek cicing ulin. Naon ulina mah teu langkung lah kumadinya. Nu kadua pamajikan pagaweanna teh naon? Balanya sofaholik. Balanya teh lain dengan saukur balanya. Kadang-kadang nu teu butuh. Lajeng nu katilu murang kali, rudet murang kali teh. Subhanallah. Rudet murang kali teh muka hayang itu, hayang ieu, hayang itu, hayang ieu, buruk itu. Yeun masalah tuh. Cekolot mah kapungkur naon? Kabade. Naon kabade teh? Meulit. Ya, meulit. Ya, nu mawe kade. Ya, urang mah ulah jiga batur. Tuh. Lajeng tilu tah hiji naon? Hisabuhum, dua marji'uhum, tilu ma'abuhum. Hisabna pangbalikanana lajeng naon? Dibalikeunana. Ya, dibalikeunana, diuikeunana. Wa huwa alladzi yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah nu bakal maparin hidayah oge Allah nu bakal nyasarkeun eta jalma kumantung kana pilihan urang heula. Lamun nalika didugikeun eta ayat teh langsung hate teh nampi dituntun ku Allah ku hidayahna. Tapi lamun nalika didugikeun eta ayat teh ngabalieur tos mah dijongklokkeun eta teh. Itu tanu mawi kade urang teh nampi ayat teh nu ngadugikeun mangan saukur ngadugikeun salajengna mah naon urang rek taat rek moal lamun rek taat niat dina hate dituntun ku hidayah Allah tapi lamun dina manah teh tos nolak jongjo ngalalaworakeun nganggap enteng justru ieu nu bakal jadi cukang lantaran urangna sasat. Ya, sabab lempeng jeung bener teh simkuring ngaraoskeun pisan. Lempeng jeung bener teh ku pitulung Allah. Aya kadang kawis hiji kaayaan urang teh digejeburkeun. Kujubar astagfirullahaladzim. Tangis nyeri ka harap ya Allah. Abdi teu dihalangan tina eta maksiat. Jadi urang dihalangan tina maksiat teh ku pitulung Allah. Dihalangan tina maksiat teh lain ku pinter Pak, ku pitulung Allah. Da ieu mah tos uninga eta teh haram, ieu mah tos uninga eta teh penting. Tapi nah ieu teh boga kakuatan keur ngahalanganna. Allahu Akbar Ibu. Jadi urang tiasa salamet tina panggoda setan, tina maksiat jeung dosa. Lintang ti ku pitulung Allah Subhanahu wa taala. Atuh samulina urang tiasa taat ke lain kulantaran urang nu pinter tapi ku pitulung Allah Subhanahu wa taala.
Sing kuring ngaraoskeun pisan. Nah, ari tos ngekejlok teh kakara. Astagfirullah. Naon karasana teh Pak? Rezeki hese masalah loba pada melanu teu beres-beres. Urang teh mulek di dinya jiga gangsing Pak. Ya kudu kumaha bereskeunana ya Allah ya Rabbi dosa. Kalayan sadar ngalakukeun teh dosa. Sabab naon di dieu teh aya pikiran alibi keur ngabenerkeun lengkahna. Ya, neme we rezeki hese masalah teu beres pada melanu asarudeg jak lengkah kudu ka mana di dinya astagfirullah hampang deui ya jalan teh lempeng deui emutan teh hampang deui bagi teh hampang deui bray mayun subhanallah jadi jalma diraksa tina kasalahan jalmi salamet tina kasalahan oge ku itu di Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon? Allah nu maparin pituduh samulihna Allah oge nu maparin anu nyasarkeun ka jalma nu dipika hoyong. Walahul hikmatul balighatu wal hujjatu. Ya, sabab Allah nu ngagaduhan hikmah. Allah nu ngagaduhan rencana. Turta Allah ngagaduhan hujjah anu kiat teu aya perkara nu ditakdirkeun ku Allah lintang ti Allah sejak mintonkeun kadidikna kasakumna jalma justru Allah nuturkeun nurungsurkeun aturan teh lain ku doli tapi ku nyaha urang teh nyaha ngan disagedeungeun nyaha Allah teh adil kade mun adil urang hungkul atawa jeung batur kade ulah urang we hungkul lamun urang hungkul berarti teu adil batur nu mawi aya hujan aya panas keur usum hujan tah rezekina keur nu ngadagoan hujan usum panas rezekina keur nu ngadagoan panas pan kitu usum hujan aya teu nu meunang rezeki tina hujan minimal naon murang kali ngojegkeun payung ya, boga duit tuh gara-gara hujan mun teu hujan mah teu gaduh arto ya macet lampu macet naon mobil mararacet di lampu merah jami teh pan amek-amekannya macet lila tapi aya teu nu atoh aya saha nu atoh pangasong mah menang duit coba mun ditanyakeun mending macet mending lancar kasih eta nah cek tukang asong mah mending macet cenah naon sababna menang duit urang kamari nuju covid kekerepekan tuh henteu kekerepekan mah kitu ngan maksana naon riweuh teu tapi aya teh jalmi nu kenging untung nalika covid teu sakedik jalmi untung nalika covid malah lamun ditaros mending covid mending entong ini mending covid. Naon sababna? Loba rezekina. Tuh, naon sababna? Allah teh adil. Ieu lamun ibu teh damang adil teh Allah teh. Adil. Naon sababna? Rizki dokter teh kitu kan bae. Rizki dokter, rizki apotek. Minimal naon rizki tukang ngurut teh minimal teh. Nya. Mun motor mogok ya. Alhamdulillah toh. Alhamdulillah motor mogok. Kumaha tuh? Alhamdulillah dulur urang menang rezeki ayeuna sukeun gitu Pak. Nah, cok mun aisan ditaros mending marogok mending entong. Mending marogok. Naon sababna didinya rezekina. Ku Allah teh diatur ciri naon teh? Adil Allah teh kade. Sing yakin sok sanajan can kahontal tapi sing yakin Allah teh adil nu mawi naon atuh diajar ridho kana papasten ti Gusti sehingga pangwales ka jalma-jalma anu iman jeung amal saleh teh naon radhiyallahu anhu wa radu anhu Allah ridho ka aranjeunna sabab aranjeunna tos ridho ka Allah
itunya mawi kade masing iyatna jadi upami aya kalimat da tugas kami mah ngan sabukur ngadugikeun eta teh beula mah kelepok eta teh bahasa teh hartosna naon sesa nama mangga urusan Allah nah tadi mending disintreuk ku jalmi mending disintreuk ku Allah ya mending mantong mungkin gitu ya panyintreuk ti Allah jadi lamun jelema teu beres ku jelema ku Allah ya gitu hatta ya'ti Allahu bi amri kalimat teh sehingga datang urusan hingga datang Allah sehingga Allah ngadatangan ka anjeunna bi amri urusanna nauzubillahi min dzalik panginten eta penguatnya ngeredih kanu maha suci mudah-mudahan urang dikiatkeun pikeun taat ka Allah Subhanahu wa taala turta ridho kana sagala leuwih katangtosan mugi nuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci sangkan dipaparin hidayah dipaparin taufik sangkan biasa taat ta'ajud mugi urang ngadoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Gusti tong dicondongkeun hate abdi kana kasasaran sabada Gusti maparing hidayah. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun rahmat ka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.